Rencana bos bewok misi orang laksanakan cing supaya pasukan si Ijim jeung si Bajai tuh jadi damai riweuh deui. Siap lu. Betul cing. Ayo cing. Serangan. Cing, hati-hati cing. Siap. Cing, ayo cing. Cilaka, ieu mah cilaka. Lain cilaka 12 deui ieu mah. Cilaka 43 ieu mah. Saya merasa dihina, harga diri saya jatuh, wibawa saya hancur. 2 periode Sukadma di Desa Cilang Raya, karena ayeuna saya dipermalukan. Saya tengah bikin kantor desa teh, digembok, kuncina, dikunci, pemarina, dikunci, tapi ke ieu piagam jeung piala aya keneh nu ngajarah ieu. Ada konspirasi di dieu. Aya nu ikut serta di dieu di jero ieu, aya nu bedai di dieu. Aduh, saya kurang kumaha coba ieu. Hansip. Hansip. Lapor, siap. Ya. Piala jeung penghargaan perdamaian aya nu ngabadog, aya nu ngajarah. Aya di dieu kumaha ngajaga keamanan ketertiban teh. Setiap penting dikontrol, Pak. Kabeh. Tapi kenyataan saya diwirangkeun, harga diri saya jatuh, amruk selama 2 periode saya bangun kepercayaan di masyarakat. Tenang Pak Kades, darah tinggi bisa naik santai. Bener Pak Kades, ieu konspirasi ieu. Ieu kudu bener-bener diselidiki karena ieu kasus ieu tingkatnya tingkat tinggi Pak Kades. Perlu intelijensi yang benar-benar berpengalaman untuk membongkar kasus ini. Ini aya udang di balik batu ya Pak Kades. Terus? Jadi urang kudu ngarempug, kudu nyieun siasat kumaha carana eta barang leungit kapanggih. Ya kudu melibatkan orang-orang hebat ya. Soalnya ieu masalah tingkat tinggi ya. Ieu masalah tingkat hana Pak Kades. Iya. Menurut Hansip. Kumaha tah Pak Kades? Aya jalan keluar teh. Nu rada hade. Hansip, Siap. Imam merupakan jaringan internasional di mana mafia tingkat internasional main untuk meluluh rantakan harga diri, martabat dan kehormatan Desa Cilang Raya. Kacau, iya mah bener. Lain martabat Pak Kades wae, lain harga diri Pak Kades. Harga diri seorang Hansip. Keamanan di sini yang sudah terintegritas Perserikatan Desa-Desa milu jatuh. Iya nggak bedah kasus, iya perlu anggaran besar, anggaran untuk on call. Bisa karena US dollar ya anggaran, jangan bedah kasus ya Pak Kades. Masalah anggaran jeung Kades Wadma mah tidak ada masalah. Kades Wadma banyak aset-aset. Bila perlu kebon suuk nu kamari dijual, kebon tiwu dijual, kebon bonteng isukan rek dipanen dijual. Sepakat Pak Kades. Dam truk 7 ku saya dijual. Siap. Demi menjunjung tinggi harkat derajat dan nama baik Kades Wadma. Siap Pak Kades, laksanakan. Hari ini juga semua leading sektor, semua masyarakat, pejabat-pejabat nu dihanap dibewarakeun sesuai perintah dari Pak Kades Wadma 2 periode. Baik, Hansip yang terintegritas hari ini pun akan langsung turun ke lapangan, turun gunung supaya permasalahan ini cepat selesai.
Bagus. Siap Pak Kades. Laksanakan. Laksanakan. 100 juta duitan di wae aing. Sip. Arek ka mana, Sip? Naon, Jis? Awas. Ieu keur genting ya lemur urang. Genting ku naon ieu teh? Aduh. Desa Kabangsatan. Deken eta mah arek desa kabangsatan, arek aman pun teu paduli eta lain urusan Ajis. Nah, toh pun si desa eta teu make anggaran Ajis. Nah, tingali setelah kos Ajis. Tingali sakieu gagahna. Ieu naon coba Hansip? Make batu ali. Make cepata hideung. Ieu mah aduh meuni kitu pisan. Kucawa lega kos Ajis kieu atuh. Meni eueuh kepedulian di dinya aduh masyarakat teh. Si derita Allah keles. Neng Ika bade ka mana? Bade ka desa, sauna pan di desa Karangkogan. Tuh, Neng Ika ge geus peduli, di dinya mah henteu peduli. Aduh, sangeunana teuing ieu mah. Kieu ge Ajis paling peduli sa Indonesia. Sangeunana teuing. Eta tukang hasip, lain ka desa naon ieu mah. Kakak tukang tongkrong teu paruguk pagawean molor we. Hayu Neka, urang ka desa. Ieu mah naon coba? Nah jadi Kan itu ka desa lain molor wae ieu mah. nah jadi nyalahkeun urang buat edan dasar 20%. Jim, Non bos. urang pan kamari geus ngomong jeung maneh. Geus sepakat Iya bos. wilayah dibagi 2. Iya. Tapi kunaon? Lapak-lapak di urang kamari dipentaan ku budak di maneh. Sangeunah na mahan anak buah didinya mentaan ke apak urang. Justru budak maneh anu usah kemalakan. Maneh rek nyaket kehidupan aing lain, hah? Kamari ieu nu budak maneh pangejeng aing ka labur eueuh. Aing lelempangan bolak-balik di pasar. Naon? Budak urang ngapa sapepe jeung urang diasuh. Nina bobo. Lapak kamari ku anak buah maneh dipenta 2 kali lipat. Eta geus menyalahi aturan komite. Karunya rakyat leutik. Ngarti teu? Ngerti. Ayeuna pajak gede. Rakyat leutik kudu bayar pajak. Karunya, Jim. Heeh, Karunya teu? karunya Kasaha maneh karunya? rakyat ketik. Ari dek? Sama om bos dinya karunya. Ai dek rakyat leutik lin? Sama. Awak mah gede, beuteung mah genut. Urang tapi tetep rakyat leutik. Hidup rakyat leutik. Hidup rakyat leutik. Tapi tetep orang sebagai warga negara yang baik harus bayar pajak. Ngerti tuh? Tong nyakeun izin moe atuh bos bajeng. Ayeuna ya duaan ya ruang riung ya banggar karibut ya. Ayo sip. Non sip. Sebagai hansip yang terintegritas Perserikatan Desa-Desa, saya kudu ngabewarakeun. Desa urang geus teu kondusif. Ngurusep kunaon? Karampogan. Karampogan. Piala perdamaian anu aya di desa eueuh leungit. Wah, bener gitu ya. Ieu invasi nasional. Pak Kades memerintahkan semua warga kudu ka desa ayeuna keneh. Wajib. Wajib. Eta mah. Ayo buru urang ka desa ayeuna mah. Yuk. Ayo buru. Ayo berangkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka para hadirin sadaya anu tos sami hadir memenuhi undangan Sim Pribados selaku kepala desa di Cihalang Raya. Dina ieu Sim Pribados nembe pisan kejadian bahwa di desa Cihalang Raya sudah tidak kondusif, piala dan penghargaan perdamaian leungit aya nu madog. Tuh kan bener kan Neka? Saur Ajis oge. Si Hansip mah molor wae. Gawena teh. Nah, naon tuh? Neng kene Ajis peduli ka sadayana. Naon maneh? Ieu mah konspirasi internasional, permasalahan tingkat tinggi. Moal nyaho maneh mah 20% we nyahona. Keheula ieu. Saya geus koordinasi dengan bank, bahkan sudah ada transaksi dengan bank 100 juta. 100 juta. Pak Kades, ieu teh dibayar cash apa kumaha? Kades Suad mata pernah nganyu. Setiap program oge dilaksanakan secara menyeluruh. Dan ingat, abdi geus koordinasi jeung pihak bank eta dibayar kontan 100 juta. Hadiahna sing saha anu meunangkeun piala dan penghargaan perdamaian dengan keadaan utuh
henteu semprek saeutik oge. Ingat dalam keadaan utuh, tidak semprek saeutik oge. 100 juta lain tina anggaran. Lantas Pak Kades. 100 juta eta bagi dipake naon wae mangga. Bari dia. Duit pribadi Pak Kades, sana anggaran mah khusus untuk rakyat, untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Duit 100 juta teh lain lumayan. Tah, ayeuna mah urang kabeh kudu ngatur strategi. Kumaha carana supaya beunang. Tah, sok kumaha bos? Dak, sok cet kumaha bos? Tentukeun bos. Tah, lamun penjahat ka dieu. Tah, ieu penjahat kumaha ieu? Tuh bos, kieu tah. Ieu maling tingkat dewa. Moal mungkin manehana liwat hareup pas lewat tukang. Urang pegat di dia tah. Kepangih pan tah nya. Bisa wae kieu. Ieu si maling jeung si ieu teh bisa wae patanya, "Hei, cek ditanya ku si ieu teh, mana eka mana eta mau piala? Urang arek mau mari piala ieu balik." Cenah. Tapi si ieu langsung nemal deui. Mana teu dibawa balik eta piala. Mana bisa wae digebugan tah ku barudak urang. Lumpat atuh kadinya mah pasti tah si ieu teh nuturkeun tuh kieu tah. Nuturkeun lila deui kitu mah. Tah, ieu teh uang strategi atau anyang-anyangan? Strategi bos. Ai kieu mah ngan strategi atuh. Tapi ieu strategi menang FBI, bos. Wah, ieu mah bener tah kepung ku saya. Di badi tuh bas sudut bak kanan, bak kiri, bak tukang. Tang kitu penjahat beunang atuh. Kumaha bos lamun mau parang, bos? Kontek HP atuh, kontek. Urang kita sieu tupung abe. Euy, kieu mah ngain strategi. Lain, pauna teh mun nyogok kumaha nyogok duit? Lah, gampang atuh pake otak atuh. Ya bener. Percuma atuh ngapoe diajakeun ku saya. Bisi wes kocet di sogok kita di ieu daek maturan kumaha? Si Beri, si Goceng, si Aleuy. Kumaha? Lah, ieu mah geus lah, ieu mah ngepikeun ka tujuan ieu. Ayolah. Ayo. Ayo berangkat bos. Ayo. Bawa. Bos bawa bos. Bos. Ayo bos. Ilah bos. Ya. Yuk. Akeo, Herman, masalah kalengitan piala di desa urang kudu benang ku grup urang tah malingna.
urang atur strategi kumaha carana eta piala beunang ku grup urang. Ya nu malingna grup si Ijim lain. Belum Budak tentu. mana? Hah? Belum tentu. Jiga nama lain. Da si Ijim mah kitu-kitu ge tara puak pauk manehna mah. Anak buahna. si Ijim. Tah teuing anak buah nama, tapi kieu we ayeuna mah. Brewok, grup si brewok. Grup si brewok teh geus lila tara ngadenge. Teuing ka mana manehna kabarna? Benang si brewok mah. Oh beunang ya. Benang. Ayeuna mah kieu lah. Benang. Urang atur strategi. Kumaha tah? Akeo. Wayahna. Sanjata ieu tarima. Herman, Aya. Ada. ieu beceng, Ada. wayahna ieu tarima. Hayu, ayeuna mah urang berangkat gentong liladik. Urang teangan eta maling 100 juta. Siap. 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 Ayo. Kemon. Sana bejana kamari aya ngareuleung di desa atau naon? Ah, ngarung-ngarung terpenting. Terpenting mah naon. Naon coba. Ngarebutkeun piala butut. Terus Kan kieu mah piala butut teh aya hadiahan. sabaraha cenah? Nyata cek si KDC aya wae nya. Hadiah nama 100 juta. Ai piala butut aya segi bisa meuli puluhan meureun piala oge. Ngan hadiahna mah 100 juta. kumaha mata. Tah, Cis. Ieu teh warisan leluhur emak. Kela kitu warisan naon? Warisan naon? Warisan leluhur emak ieu teh. Ieu teh anjeun encan lahir teh geus aya ieu teh. Tah, Cis. Tah, ieu teh ngaranna teh map. Apa teh map naon? Hari map naon mah? Map. Udah oke, map. Tah, baca peta wasiat emok, eta wasiat emak di luhur emak ya teh. Oh, itu foto wasiat emok teh. Iya tah, iya teh modal usaha emak. Hari ieu tina naon mah ieu? Tah, iya teh dijina teh tina kulit rusa. Oh, Anu encan beger can diapelan. Beda aja yang maneh. Nges beger. Ari eta piala teh di mana teh belinya teh? kami teh si KDC ngomongkeun teh piala butut teh nyata leungitna di kantor desa. Kantor desa. Bener. Tah, kantor desa. Eta si Mali di kantor desa pasti lupa ka tukang buah. Nah, bet ka tukang buah ieu teh. Pan lieureun hayang amis-amis. Oh, Jadi ubah capek menurutnya. Lieureun. Nah, udah di ka tukang buah. Lama di tukang buah eueuh, pasti lupa ka tukang es. Nah, ka tukang es. Pan hauseun tos lompatan. Oh, engke geus tukang es teh arek naon ke tukang es teh? Tah, di tukang es teh tadi ulah poho tagih. Iya encan maya tukang es 20% ka emak. Oh, nagih nya. Nya, kalian tagih tah. Nagih Di dia tukang lagi. es. Heeh. Lamun eueuh di tukang es, pasti lu bakal ka tukang rujak. Nah, ka tukang rujak ieu teh. Heuh, pan pamajikanna keur nyiram. Maksudna. Pas saya ngerujak. Oh, Hmm. benar Mak, benar Nah. Mak. Heeh. Kade ulah poho engke ajis udah ka tukang rujak. Ingat. Tagih encan mayar tukang rujak ke sarua. Mak. Oke lah, kayak mama. Nah, nya oke. Nah. Lamun di tukang rujak eueuh. Pasti lu bakal ka warung kopi. Datang ke warung kopi. Auseun hayang ngopi. Capeun Si bangsat mah. Heeh. Pasti ke warung kopi lupatna. Tah, ulah poho deui. Warung kopi ge can mayar ka emak. Nagih sakalian. Nagih. Nagih ke tukang kopi. Can Heeh mayar. lah Mak, gaya malah. Oke lah. Lamun eueuh di tukang kopi, pasti rumpang ka tukang tahu. Heeh. Tapi misalnya emangnya ya di tukang tahu ieu ajis teh papange jeung malingna. Kumaha tuh antara nagih jeung ieu? Tah, eta Ji. Si malingna teh ku ajis teh ajakan ka kape. Ajak ngobrol. Ngaukeun duit deui di meureun. Ajak ngobrol. Kieu ngomongna. Maling, maneh ulah ka mana-mana nya. Cicing we di dieu. Nah, urang arek nagih heula kitu. Kumpul. Ya amang ge mau mejak anu di Turki be aya jauh. Kumpul. Kada deu. Kumpul.
Kamarana baru teh ya. Iya Bang euy. Tukang minyak kamari teh atuh di teangan. Mang, kamari bajeg teh neangan imah amang. Di kamari di mana? Arek minyak kadugalan teh, tapi kilah Mang, ieu aya nu leuwih perlu dibanding minyak kadugalan kamari amang. Keun kembalilah masalah ka imah kamari teu kapanggih gede ayeuna papanggih di dieu. Ieu aya perlu Mang. Ieu teh di desa teh leungit piala Mang. Eta cetek atuh jang tibang kalengitan piala kitu mah atuh amang mah kamari aya jelema anu kalengitan parawan balik deui atuh ku amang mah atuh. Ieu mah sok coba. Iya aya boga koin teu? Boga koin teu? Ieu. Aya koin mah? Aya. Ku amang kurang buktikeun nya ieu boga koin teu. Sok tuh tingali nya tuh. Coba ya. Tingali. Tuh. Tekohok bos. Gampang masalah piala mah tuh tingali tuh. Iya ge bisa tembus ku amang mah tuh. Hah? Tah, tingalikeun. Alhamdulillah untuk kapenda. Tah, ini. Ayeuna abdi bade maser minyak deui mah. Tuh. Tah, contoh ieu contoh tingalikeun tuh barudak tuh. Motor oge tah. Motor kepena. Atus kapenda alhamdulillah kamar teh tos lami teu aya. Berarti halus bos. Ayeuna bade maser deui. Komo di piala atuh. Mang, piala mah ijinya gampang. sapatos kamarinya. Mun mangga sok jenek. Hatur nuhun, Mang. Mun. Hatur nuhun nya, Mang. Ya. Manggene. Tuh kan bieu ge anu leungit motor ge balik deui motorna. Tibang piala-piala leungit wae mah atuh. Bener. Cetek eta mah atuh. Sok kumaha tah? Waduh. HD ieu minyak. Wow pisan bos. Beli kah bos? Beli Bang. Beli. Ya dina ya. Dia bayaran main tadi. Iya ari loba ditna ya urut ngamen lah. Mak dia beli. Non Mang. Siap. Itu we nya Mang ya. Nuhun Mang. Tong kapoknya. Siap Mang. Nuhun Mang. Sami. Neng, Kumaha? saya pisan tadi aktingna. Aduh, bener. Ke lamun aya orderan deui, ku amang ke di kontaknya. Siap. Ya. Tenang, Mang. Pokokna mah ieu aya buruh kange dinten ieu nya. Oh, hatur nuhun lamun Siap. aya orderinya, Mang nya. Heeh. Pasian terangnya. Pasti di pasian terang ku amangnya. Oke. Siap. Siap. Nuhun ya, Mang. Siap. Monitor kena budug. Kondusif, nggak ada mencurigakan di sekitar sini. Oke, laporan diterima, tetap dipantau. Ya. Beri pinggir monitor. Masuk bancet gede, masuk. Bagaimana itu lokasi? Lokasi kondusif, tidak ada yang mencurigakan. 88. Oke, laporan diterima, tetap dipantau. Siap dipantau, ini juga ya. Monitor, lalai kembar. Masuk monitor, masuk. Bagaimana situasi? Ya, belum terlihat jejak dari pelaku. Oke, tetap dipantau. Siap, laksanakan. 86.
masuk. Monitor, kodok kancet. Masuk. Keadaan aman terkendali. Situasi aman terkendali. Kela. Jika anu ngajol eta naon? Kodok. Oh, kodok kancet ya. Kela. Aya anu ngamang eta dina kali. Caduk. Bener caduk. Monitor. Masuk beritnya Her. Gimana kondisi di tempat? Kondusif. Dipantau terus. Oke. Itu siap monitor. Masuk bos, masuk. Aku mah jadinya kondisinya. Salami ieu terpantau masih kondusif bos. Lanjutkan. KD-nya. 86 bos, 86. Aduh, nu maling piala butut teh ka mana di eueuh. Jangan kali itu eueuh. Jaga mah. Kudu neangan deui ka mana deui ka tukang rujak sugan. Aduh, masalah neangan duit. Meureun duit 1 juta hese deh kerenganna. Ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kumaha geus 4 bulan itu bah. Kumaha itu bah? Kana hutang teh hararese deh kaya. Lain masalah na teh inget kana hutang. Inget kana hutang mah ngan ditingali dina situasi ayeuna masalah jualan teh geuning kieu sepi. Hup nya dengekeun ya. Bagi Ajis arek sapoe 2 poe eta keuntungan Ajis. Kadenya ya. Abah teh ieu teh tuh dina ieu geus 4 bulan can dibayar. Lamun nyokot motor teh mah ya, ieu motor geus kudu katarik, manya ieu warung kudu ditarik ku Ajis. Kumaha ieu teh? Geraku deui warung enak kudu ditarik bari kudu sesuai meureun jeung kaya hutang. Nih Kak. Tapi sayuran aya? Aya. Kayak sayur kangkung sih. Sayur kangkung mangga. Nih Kak. Di balanya? Nya, pada meser kangkung kan. Ayo sih ada sapi, pada meser sepi, kemak. Ieu tilu cenah kangkungna kali 2.000 berarti 6.000. Ayo kangkung teh sabaraha? 2.000-an. Geuning mah, Ya daripada melak, tapi coba hari melak mah tangel, can macul, can kapanasan, can blok. Lah sok wadahan lah. Janten ieu teh 10.000-an sadayana. Bias. Tenang ya Ajis teh. Kang Ajis mah padahal mau wios. Wios terus biasa Ajis mah sok mangga. Pokona kieu salam ka emaknya. Ya, hatur nuhun atuh nya Kang. Mangga. Mohon mangga. Bah, di bah. Naon sih? Ari sineng ikan, sok ka dieu. Sok ka dieu balanyana aja nama rutin. Oh, sok balanya ka dieu. Balanya ka dieu. Oke. Pokona banyak masalah hutang lunas. Hutang apa? Nya, cuman aya satu syarat. Naon? Entong dicarioskeun Ajis, sok nagih ka dieu. Gitu. Oke. Oke. Mohon kada ya, Bah ya. Ya oke. Mangga, Pak. Mangga. Cen, kebetulan orang kapal di dia, Cen. Bieu urang geus kadu hayam, dengaranna si Jabrik. Siap, Bos. Barenah geus yang ngawarangkung di dieu. Ini Bos, biasa, nyantai, Bos. Tos ngadu hayam, Bos. Si Jabrik bieu, Bos. Nyaho teh Pak Jalal. Jabrik. Aduh, eta hayana Pak Jalal bieu, Bos. Hebat, Bos. Hayam diomongkeun si Jabrik, Bos, ngagolepak sekali mintih gitu, Bos. Dengekeun aing tadi geus di desa. Aya naon, Bos? Di desa enak keriweuh. Waduh, Riweuh naon, Bos? aya naon, Bos? Gara-gara piala eta nu leungit. Cin, piala anu kurang dipaling, Cin. Ayeuna kabeh warga kena reangan. Terus disayembarakeun ku si Kades, bahkan dihadiahan. Terus 100 juta. Kades suhan mah teh, Bos. Heuh, si eta. Aduh, Bos, katelah eta teh, Bos. Ahli strategi, Bos. Cilaka, Bos. Kudu kumaha urang, Bos, eta. Ayeuna piala sumputkeun ku maraneh. Amankeun eta piala. Di pasar, Bos. Uang sumputkeun, Bos. Atuh tong di pasar. Di pangkalan ojek, Bos, ku barudak. Rame. Terus kudu
kumaha bos? Bos, aya di kandang domba. Kumana Kandang domba? sebutkan didinya? Kandang domba. Tangan Setuju. kandang domba na. Cin, bagian didinya kandang domba mah Cin. Siap lah. Siap, Be, adalah lahar aing manjang maneh, Be. Waduh. Iya piala saha aya di kana me urang aduh, beja-beja datang teh. Waduh. Kieu mah jadi duit moal. Urang tuna we ah ke di ditu sugan we nu butuhkeun. Duh. Me ngaharuam me mangge me. Ah. Ah, ono nah ieu. Usaha ieu teh Jadi duit. Wah, saya dia ya di batu, saya mah yang di batu. Arek dibewarakeun da saha teh apal mamang teh. Sugan we ari ditu di batu kieu mah. Aya anu butuheun. Nu mamang mah arek kacai heula nyeri beuteng ah. Leungit banget euy, Bos. Naon? Tunggu di dinya. Iya. Bos, aing jadi benteng euy. Teu kuat euy. Bos. Ah, aing geus teu kuat ieu mah. Bos. Piala! Itu piala! Wah, piala euy. Wah. Menang euy. Naon ieu? Luhur ka mana? Wah. Wah. 50 lah, Bos. Heula, seperti biasa, urang bagi dua. Urang genep 5, maneh 35. Wah, PPN PPH disalamkeun. Oh, siap atuh kita Bos. Ya, oke. Urang berangkat ke Pak Kades. Ayo. Oke. Oke. Ayo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi Sama Pak Kades. Alhamdulillah sehat. Pak Kades. Alhamdulillah sehat. Enak ya? Pak Kades. Iya mendingan lawan. Piala kuring, piala perdamaian. Nah, piala parantos kapendak Pak Kades anu ical di bala desa teh. Nuhun. Ieu piala atos kapendak ku Bajeg. Mun ieu piala Kades kapendak Bang izin. Kek. Coba ningal. Kek. Waktu rapat kamari tos dibewarakeun, ulah semplek saeutik-eutik acan. Ieu mah lain semplek deui. Rejet ieu mah. Nyaho teh ieu piala? Piala saya mesen ka pabrik piala nupang mahal-mahalna piala. Konengna tempo tuh. Emasna lain 24 karat deui. 78 karat ieu emasna. Nah jadi kieu kuring rugi ieu piala. Jadi kieu mah Pak Kades punten. Ya acan beres ngobrol. Ijim. Ayeuna teh Kades geus aya kapendak ye. Kumaha? Pan janjina pe Kades 100 juta, masa ayeuna kitu deui ah. bener, kuring ngajanjikeun 100 juta. Tapi dalam keadaan utuh. Pan Iya, saluhurna eueuhan. Ya utuh Pak Kades punten, disebutkeun utuh. Ieu dilebetkeun jadi UTUH. Naon? Utuh. Teu bisa kitu. Kudu utuh, total utuh. Aya nama kesim pribados diputuskeun, teu aya nu meunang, sadayana gugur. 100 juta rek dipake nuludan. Ngerti? Balik. Balik. Ayo,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu piala ketika kieuna, ieu teh nu pang mahal-mahal piala.